Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Ieu dongeng para mitra karangan Koswara. Mitra sadaya, urang tuna heula kayan si Odet jeung Udi nugeus ditepungkeun sinareng Eyang Sukmarasa Katut Bioco. Kalayan saheulaan matuh di pamatuhan Eyang Sukmarasa di Leuweung Kadu. Kacaturkeun ayeuna Sukmawati nu matuh di Pasir Samoja. Mangsa isuk-isuk harita dirina keur tenang tumaninah diuk di jero kamar paragi manehna mujasmedi. Sedeng keris titisan iblis pageuh ku manehna dicekal bangun usieun lesot. Atuh para mitra dina kaayaan keur jongjon saperti ayeuna dirina becus cos loba kainget. Ras deui kana kalkuan manehna tadi peuting ku ayeuna manehna geus ngabohongan ka Mbah Cakrasena. Bet jadi gegebegan oge keur diri Sukmawati mah. Sok sieun kalakuan manehna nu geus ngabobodo ka Mbah Cakrasena. Awal akhir kaboker sok sieun awal akhir Mbah Cakrasena nyahoeun. Yen nu dijieun seba teh sanyana malainiina, tapi dirina nya euis. Kana tangtu ngamukna kana tangtu bakal ambekeunana. Tapi da sagala rupana geus katalanyuran kajadian. Tungtungna keur diri Sukmawati mah kumaha behna. Nu penting dirina tetep awet ngora jeung tetep luhur ilmu, sugih ku pangarti, jembar ku pangabisa. Lah mangsa bodo teuing kumaha behna we, nu penting mah aing hayang tetep jadi jelema nu luhur ilmu. Hayang anger jadi awewe geulis, jadi jalma pangsaktina sa alam dunya. Nen Sukmawati ngomong sorangan dipungkas ku ngehkeh siri bangun kacida bungahna. Red kana baskom nu salila ieu dicayan ku Nen Sukmawati ditiup 3 kali. Breh ti kajauhan di tempat nu aya sakuloneun padumukanana. Aya 2 mojang keur leumpang ngajugjug ka pamatuhanana. Ngagebeg oge Nen Sukmawati barang manehna nempo eta 2 tangtungan wanoja nu keur leumpang mapai jalan satapak. Na teu salah kitu teteh nyoan aing, Be. Teteh laku aing katempo jentrena keur geuning eta teh Nyi Titi. Meuni heueuh, syukur teuing. Aing ngarasa bagja jeung sugema. Teu sangka bisa nempo deui bisa dipanggihkeun jeung Nyi Titi. Ngan eta nu saurang deui sahanya. Nilih kana rupana eta nu bareng jeung Nyi Titi leuwih ngora, leuwih geulis batanna diri si Nyi Titi. Tapi aing teu apal saha-sahana. Memang teu apal lantaran nempo ge kakara ayeuna. Dati heula mah heueuh nu ubar ka aing tacan aya nu kaayaan siga eta awewe bareng jeung Nyi Titi. Mangsa bodo rek saha-saha ge nu penting aing ngarasa sugema jeung bagja ku ayeuna Nyi Titi datang deui. Daekeun datang ka dieu muga-muga dina datangna ka dieu teh lain rek nyieunna bibit rurujit, lain rek nyieun riributan jeung muga-muga manehna can nyahoeun kana kaayaan bapana nu geus paeh ku keris iblis. Jeung muga-muga teu nyahoeun yen di dieu Sidarta nu keur dikerem. Baeu teh teuing datang Nyi Titi ku kuring di dagoan. Katara pisan paroman Sukmawati ngemu ngarasa kabunga jeung kabagjaan lantaran sidik naker dina cai nu aya dina baskom ku manehna katempo aya Nyi Titi dibarengan ku tangtungan saurang mojang nu liana keur leumpang ngajugjug ka pamatuhanana. Najan kumaha keur diri Nen Sukmawati ngarasa yakin yen datangna Nyi Titi kana tangtu baris ngadatangkeun hiji kasugemaan. Manehna teu ngabogaan rasa curiga naon-naon lantaran katara najan timbang tinempo dina baskom tapi paroma Nyi Titi siga nu teu ngemu ka ambek bear marah mai ngagambarkeun kaayaan hatena nu suka bunga puguh hal eta ngadatangkeun Sukmawati bunga amarwata suta bunga kagiri-giri dirina nu keur nanangan tunggara ku eueuhna nyiina kalayan ku eueuhna Nyi Bibi jeung Nyi Nani ayeuna kaubaran ku datangna Nyi Titi. Nu geus heubeul kabur eta sababna gagancangan Sukmawati nangtung terus kaluar gek diuk dina kursi hoe nu aya dina teras gedong. Hate Sukmawati geus gilig manehna sejama pagkeun dirina Nyi Titi kalayan dibarengan ku Budi nu ngagambarkeun kasomeahan. Kakara ge aya meureunan 10 menit dirina diuk di dinya torojo lain nu datang. Tetela Nyi Nunung Nyi Eti nu nyampeurkeun ka hareupeun Sukmawati harita. Nu duaan guk gek diuk kencaeun Nen Sukmawati kalawan pok nu Nyi Nunung tumanya. Nuju naon teteh calik we nyalira di dieu? Keur niis atuh Nyai kesel hayawe di jero mah. Kumaha kaayaan hidup ayeuna Nunung? Na teu manggih deui ka sieun jeung ka keueung? Ceuk Nen Sukmawati dareh deh naker.
ngomong bari neuteup ka Nyi Nunung. Henteu aya mah teteh teu keung teu sieun soanten nu jajeritan ge ayeuna mah teu ka kuping deui. Teteh latos aya di kamar nomor 15 mah, di kamar tilas Nyi Wiwi abdi teh betah pisan teteh. Nu bener. Muhun teu percanten mah mangga we taroskeun ka Nyi Eti. Nunung ngadila ka Nyi Eti, nu kiwari babarengan sakamar di kamar urut Nyi Wiwi. Nyaan hidup betah cicing di kamar Nyi Wiwi. Oh Nyi Eti. Nen Sukmawati tumanya ka Nyi Eti. Nuhun teteh raraosan mah nih asal langkung betah batan di rorompok abdi nu aya di lembur. Teu sangki geuning kamar Wiwi mah langkung pika betaheun langkung matak geunah tumanina. Temal Eti nemongkeun sikap nu bener-bener manggih kasuka jeung kabunga. Syukur lamun kitu mah ka tetehna ge ngarasa sugema jeung ngarasa reugreug ngan teteh rek tumanya. Muga aku hidup dijawabnya sajujur-jujurna. Sukmawati Daria ngomongna bari rutret kanu duaan. Nangga sahurkeun bade naon tumaros perkawis naon teteh? Ari hidup betah tawan teu aya di dieu. Katenana betah mah teteh. Abdi ge betah pisan. Nyi Nunung jeung Nyi Eti nyebut betah. Jadi lamun betah mah meureun moal arek kaburnya. Moal arek ningalkeun ieu padumukan samemeh maksud hidup duaan laksana. Mun teteh moal bade wangsul lah, moal bade kabur sabaras nu sanes mung mugi-mugi we tu salira teteh enggal ngalaksanakeun kahoyong abdi. Tenang we tenang, ulah ham-ham. Ngan ayeuna mah tacan waktuna, engke mun geus cunuk kana waktuna geus datang kana mangsana, mangka ku teteh hidup baris dibere asihan nu mati, dibere pelet nu ampuh, hayang si leugeuh teureub, hayang si kalong hideung, hayang si jaran guyang, aya sangkan hidup duaan hayang payu kalalaki ngarah jadi rebutan lalaki. Wah, pokoknya jadi sabiwir hiji. Lengket KBG bisma ka hidup teh. Pokona mah hidup laksana kahontal sakabeh cita-cita pakarepan. Kumaha kaharti? Kahartos teteh mang abdi sejatumut mawi tiasa abdi terang sabaralami deui abdi kedah ngantosan teh teteh. Can bisa ditangtukeun, tenang we ayeuna mah. Mending ge ka dapur jika ditu, heug nyadiakeun cai 2 gelas, engke bawa ka dieu nya. Ngabantun cai 2 gelas kang usaha teteh. Kamu teteh teh kang usaha. Nunung ngarasa heran ku ayeuna panitah Sukmawati kitu. Munitah mawa sagelas mah moal matak bingung, tapi imat 2 gelasna keur saha sawareh deui. Lain keur teteh tah teu mungkin teteh kudu nginum 2 gelas mah. Oge lain keur hidup dah hidup mah nyokot sorangan, teu kudu dititah bener teu? Muhunnya. Mun atuh kang usaha kinten-kintenan teteh da apan teu aya di sasaha ayeuna mah. Eus teu aya wibi serang nani teu aya. Mang burak ge geuning teu aya heran abdi mah. Nunung bener-bener ngarasa heraneun. Ku kedal ucapan Sukmawati malah lain we Nyi Nunung. Eti ge ngarasa helok nganti loba omong mimineng namah molohok bengong mencerong ka Nen Sukmawati. Pada mencerong kuduaan Sukmawati anggur imut, ngebrehkeun sikap pikaresepeun ngebrehkeun paroman nu bear marahmai, matak suka kana hate, red ka Nyi Nunung, red ka Nyi Eti pok ngomong, matak dedengieun. Engke hidup nyaho saha-sahana nya. Ayeuna mah jiga laksanakeun heula, malah mahmun aya dahareun bawa sakalian ka dieu nya. Mangga tuh teh. Nya atuh. Nunung jeung Eti narangtung leos ka dapur duaan, saja ngalaksanakeun tugas ti Nen Sukmawati. Sukmawati paneteupna manco kanu ngaleos ka tukang keur asup ka tengah imah, nungkena baris kebat langsung ka dapur dina hatena bari neteup teh nganyarita kieu. Aing ngarasa sugema lantaran diri si Eti jeung si Nunung sakitu bageurna ka aing. Maranehna katempona siga nu betaheun aya di dieu. Kalayan teu curiga kana kaayaan aing. Hiji hal nu matak reug-reug kana hate aing. Hiji hal nu matak bagja jeung sugema keur diri aing. Ku ayana maranehanana geus heubeul aya di dieu. Bari jeung nemongkeun sikap nu percaya jeung yakin yen aing tukang tutulung. Sigana baris gampang dina engke diri aing mikeun maranehna disebakeun ka Kangjeng Ratu Cakrasena. Tuh geuning geus ka dieu Nyi Titi teh. Barang Nen Sukmawati mancokeun panon kaburuan, lain deui atoheunana ku ayana kumanehna katempo Nyi Titi geus aya asup kaburuan wangunan gedong. Jung nangtung bari ngagelenyu imut nemongkeun sikep siga nu ngarasa atoheun ku datangna Nyi Titi. Torojo datang Nyi Nunung jeung Nyi Eti, bari mawa cai jeung kue sok dituna dina meja maranehna ge babarengan mancokeun paneuteub kaburuan. Lain deui ngarasa heran jeung ngagebegna. Lantaran ku maranehna katempo aya nu datang bari geus apal. Nyi Titi geuning nu datang teh. Nyi Titi nu sababaraha waktu kaliwat digujurudkeun kabur, ayeuna geus datang ka hareupeunana bari dibarengan ku saurang wanoja.
anu kaayaan na pohara gelisna jeung leuwih ngora batan Nyi Titi. Maranehna teu apal ka eta mojang nu marengan Nyi Titi. Nyi Eti jeung Nyi Nunung narangtung kencaeut Nen Sukmawati. Bari panon teu ngicep-ngicep neuteup kanu datang beuki lila beuki deukeut. Nyi Titi nu dibarengan ku Nyi Inah nu geus salin wujud jadi geulis jeung leuwih mencrang batan ti heula. Apa Nyi Inah ayeuna hartina geus aya hareupeun Nen Sukmawati reg leumpangna eureun belenyeh imut bari pokna. Teteh haturan di abdi Titi, pagi teuing bager nuhun hidup ka dieu deui geulis. Temal Sukmawati bari solongkrong miheulaan ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman ka Nyi Titi. Bari nemongkeun bubuden anu pinuh pikaresepeun. Gancang Nyi Titi dikaleng tuluy digalentoran bangun usono naker. Kamana wae atuh hidup teh bager nyiar-nyiar pi kamelangeun teteh. Hapunten teteh rumaos abdi seueur kalepatan hapunten. Nyi Titi siganu nya manehna menta dihampura. Teu dipenta ge teteh mangga hampura ka hidup teh. Celengok-celengok tarang Nyi Titi ku Nen Sukmawati diciuman. Siga ka adi we siga nu bener-bener sono jeung ngarasa bagja ku ayeuna bisa dipanggihkeun deui. Teteh ieu pun adi ngahajak ku abdi dibantun. Nyi Titi ngareret ka Nyi Inah nu kiwari geus jadi Nyi Santi. Oh ku tanti teh tuang rai nu ditepangkeun sok atuh ka dieu bager ka dieu. Nen Sukmawati gugupai atuh Santi nyampeurkeun. Gap sasalaman jeung Nen Sukmawati hatena ijid jeung ngewa para mitra Nyi Inah teh. Meni hayang gampleng we nyabok kesanyana tapi pan ayeuna keur nyamur Nyi Inah jadi Nyi Santi. Kudu bisa nahan nafsu jeung amarah najan sakumaha ngagolakna ge di jero dada. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para mitra kaumdang sajeroning harita ngekeuweuk leungeun Nyi Inah. Nen Sukmawati nanyakeun ngaran tetela nyamurna Nyi Inah akibat atawa hasiat cai pancawarna. Ngalantarankeun Nen Sukmawati teu apaleun kasebut jalma luhur elmu pantar Nen Sukmawati teu apal. Komo meureun kaayaan jalma biasa kana tangtu moal apaleun. Leuwih-leuwih ti Nen Sukmawati. Tetela pohara ampuhna hasiat cai pancawarna. Hari tararai Nyi Inah nu ti heula pinuh ku borok ayeuna jadi limit. Lain bae ngalemitkeun panyakit borokna nu pikageuleuheun oge ngarobah kayan rarai. Nyi Inah salin rupa pohara geulisna meuni herang cahayaan ceuk paribasana para wargi sadaya. Moon corong lir caang bulan 14 na kitu. Nyi Santi harita salila leungeunna dicekel ku Nen Sukmawati jeung ditanya ngeunaan ngaran manehna ngeluk tungkul nemongkeun sikep nu era jeung nu ajri. Jawati kitu ngaranyaan ka jalma nu ngabogaan panyakit pireu alias teu bisa ngomong panyakit 150 panyakit 150 cenah naon cenah 150 teh cepek jenggo cenah 50 pego 150. Atuh harita para wargi sadaya ngaranyaan katara jalma nu boga panyakit pireu alias teu bisa ngomong nya ayeuna mimitina keur Nyi Santi rek nemongkeun kaayaan kitu. Manehna najan nya bisa ngomong tapi ngeluk tungkul bari teu ngomong naon-naon teu ngajawab kana pananya ti Nen Sukmawati. Ari Nyi Titi nu nangtung katuheun Santi harita mencerong deui ka Nyi Santi. Katara paroma Nyi Titi nemongkeun sikap nu sedih jeung nalangsa. Katara alum semu anu nguyung. Wayana ditanya ngaran anggur ngeluk tungkul batane malan ngadatangkeun kaheran keur Nen Sukmawati. Ret ngareret ka Nyi Titi kalayan poh wetumanya. Nyai kunaon geuning tuang rai teh teu ngawaler ditaros jenengan ku teteh teh. Teteh nu mawi manehna teh ku abdi dibantun teh tayalian manehna teh teu tiasa nyarios arias pireu. Tema Nyi Titi mencerong leleb ka Nyi Satkutan. Nanya tuang rai teu tiasa nyarios secara urang. Muhun moalnya abdi ngabohong teteh. Aduh, hawatos teuing atunya. Ari kitu mah tos lami kieu teh Nyai. Sukmawati nanyakeun lila encana. Kirang langkung tos aya sataun mah teteh. Ayeuna ngahaja ku abdi dibantun margi hoyong sina sehat deui. Saperos biasa tiasa nyarios saperos abdi kitu pamaksadan abdi teh. Duh, hawatos teuing. Saha namina?
pun Santi nama Santi ngaran teteh. Aduh eta ngaran sakitu alusna teu bisa nyarita. Aduh hayu urang kalebet atusan. Nyi Santi dikaleng ku Nen Sukmawati. Nyi Santi ungeuk kalaya nurut kana ayana manehna dikaleng dibawa ka jero tukangeunana Nyi Titi. Nyi Eti jeung Nyi Nunung nuturkeun. Basa rek diajak diuk dina teras ditimung. Majara mening dilebet bae ngaratu manina ngobrol jeung nerangkeun maksudna. Nya kitu basa Sukmawati nanyakeun ngeunaan kaya Nyi Titi salila eueuh. Ceuk Nyi Titi engke cenah dibudi jero didongengkeunana. Kebat harita kapatengahan imah. Cai 2 gelas jeung kueh ku Nyi Nunung jeung ku Eti dibawa ka jero. Kaayaan maju ka mangsa tengah poe najan kitu bubuhan wangunan gedong aya di tempat nu luhur teu karasa hareudang bayeungyang nya kitu di patengahan imah ge karasa tiis. Ongko aya angin nu asup kana janela kebat ka tengah imah. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso. Para wargi sadaya, Sukmawati diuk di patengahan imah. Disanghareupan ku Nyi Titi jeung Santi sedengkeun Nunung jeung Eti bieutas nunaan susugu. Kebat arasuk ka kamar lain teu hayang milu ngabandungan dongeng Nyi Titi ngan bae ku Nen Sukmawati dijurungkeun. Sina ka kamarna majarkeun bisi hayang reureuh heula. Atuh nu di tengah imah teh tiluan we harita. Salila diuk bari jeung tacan ngomong naon-naon deui panon mah sasar ngareretan di sabudeureun patengahan eta gedong lantaran Nyi Titi hayang nganyahwankeun aya eueuhna Jang Darta. Tapi tetela eueuh bari teu kanyahoan di mana aya jeung kumaha nasibna. Tapi mun ingetkan omongan Mang Odet jeung Udi, pancena aya di dinya Jang Darta teh ngan henteu kaluar-luar ngadatangkeun kapanasaran nu pohara rosana keur Nyi Titi. Ngan kapanasaran jeung kamelang ditahan saheula ananda pugukeun api-api teh. Api-api nu kaduhung ku ayeuna ti heula manehna kabur ninggalkeun pamatuhan Nen Sukmawati. Nen Sukmawati lila mencerong ka Nyi Santi ret deui Nyi Titi. Dikadarkeun panon batin Nen Sukmawati teu apal ka Nyi Santi. Najan ari kana tangtungan kana dedegan kana wanda jeung siga-siga geus apal, tapi kana beungeut anu sakitu gumulengna tetep teu apal. Rasaan Sukmawati asa kakara ayeuna ditepung lawungkeun. Batin Sukmawati ge melem kana kaayaan Santi nu sanyana. Na nya Nyi Santi teh gering aneh, henteu bisa ngomong atawa sakadar akon-akon, tapi api-api bungkul. Aneh Sukmawati teu manggih jawaban sejen. Hari lain nganyakeun mah yen bener Santi jalma pige, jalma pire, teu bisa nyarita alias teu bisa ngomong. Sanggeus lila neuteub kanuduaan galindeng Sukmawati kedalisan, pokna dareh-dehna keur. Nyi Titi sakali deui teteh pohara ngarasa bagjana ku ayeuna diri hidup ayeuna datang ka dieu. Teteh pohara leungiteunana ku teu ayana diri nyai. Dipilarian berkamana teu kapendak bae ari pek ayeuna ka dieu deui. Atuh puguh we asa ditonyok cong-cot sanyana cik ayeuna. Terangkeun ka teteh naha ka mana salila ieu hidup teh. Naha terus ka lembur gawiru atawa ka mana? Jeung ieu Nyi Santi naha ari hidup pangtung turunan sirah atawa lain. Lantaran ti heula mah apanan basa hidup dijajabkeun ku Jang Darta cenah mah ceuk hidup. Hidup teh teu boga adi. Nah, ieu make nyebutkeun boga adi sagala Nyi Santi. Adi ti mana atawa ngan sakadar kapi adi? Ku hal eta samemehna teteh melaan ka Nyi Santi, samemeh teteh panjang lebarna rekahan Nyi Santi. Leuwih ti heula teteh hayang terang heula lalakon hidup. Sok caritakeun ulah asa-asa. Nyi Titi imut barang ngadenge kekecapan Nen Sukmawati nu nanyakeun sakur lalampahan manehna dina ngomning ninggalkeun pasir Samboja. Oge nanyakeun naha nya atawa lainnya Santi adi manehna. Mimitina mah rada bingung oge keur ngabejaan kayaan Santi. Rumasa ti heula manehna nyebutkeun teu boga adi, tapi lila-lila mah breh boga akal. Boga atau manghi alasan nu kuat disaluyukeun jeung kaayaan manehna nu kabur oge dipatalikeun jeung kaayaan Nyi Santi nu sanyana Nyi Aina. Ku kituna kalayan tenang pok Nyi Titi nyarita. Teteh, hatur nuhun kana sagarupi kasayan teteh salami ieu ka diri abdi. Abdi teh teu kinten ngaraos bingahna sakali deui si hapunten nu kasuhun.
bireh ti payun abdi nekat kabur ngantunkeun teteh. Ayeuna barang parantos ka emut ku abdi name abdi ka dieu deui. Sakantenan sareng ngajajabkeun Nyi Santi kalayan abdi. Moal bade incah bali lahan deui bade di dieu we heula nyerengan teteh. Rupi lalakon abdi mangagnya urang dangukeun kieu geranya. Harita ti loba catur para mitra regeureun heula nyarita Nyi Titi. Red ka Santi nu diukeun caeunana katempo keur tungkul semunu bingung. Ngarasa reug-reuger Nyi Titi lantaran Nyi Inah ge keur nyamur jadi Santi teteh lah teu loba omong teu loba naon-naon. Nyi Titi ngaharepkeun muga-muga Nyi Santi sing bisa jadi jalma nu teu bisa ngomong. Dina hate Nyi Titi geus kasawang pikecapeun anu sakira merenah anu sakira rikip manehnang sejanga bohong moal ngabejakeun kaayaan sabenerna nu matak pok ngomong dina sora nu dumareuda siga nu loba karumasaan. Teteh abdi kabur ti dieu saleres nama sanes ku teu betah sanes teu resep deui ku teka teteh mung nu ngalantarankeun abdi kabur peda Kang Darta teu aya ngalayan. Ti saperak nuna abdi di dieu Kang Darta teu aya najan datang salol ge upamana. Hal ieu ngalantarankeun abdi ngarasa keheul jeung ambek keheul ka Kang Darta ambek ka Kang Darta. Majarkeun gede ka cinta majarkeun gede ka nyaah ka abdi. Dina buktina mangantep abdi di sorangan siga teu mirosea deui nya abdi kabur. Mung kaburna abdi sanes wangsul ka Gawiru sanes ka Cimariu kalemur Kang Darta tapi ieu mah kapun paman pisan di Cimacan. Ari sugan desa parantos abdi kaayaan abdi tapi kanyatan teh plengles teu aya nya teras abdi kadinya mung ngaraosna langsa bireh ningali putra pun paman nyatana ieu Nyi Santi teu tiasa nyarios cenah saur pun paman teh sareng pun bibi tos sataun langkung abdi teh bet jorojoy gaduh maksad hoyong ngabantun ka dieu ku kituna sabaros ditarekahan di ditu Santi teu damang wae ayeuna dinten ieu teras ku abdi dibantun ka dieu kanggo dieu di landongan ku salira teteh tak kitu teteh kaayaan abdi teh sareng kaayaan dieu pun Adi Santi jane sanes adi pituin ieu mah kapi adi sanos kitu da bubuhan raket naker jeung abdi teh ti bubudak oge jadi abdi teh asa ka adi pituin we ka Santi teh ku kituna teteh mugi tiasa ngalandongan pun adi ngarah tiasa damang deui tiasa nyarios deui hawatos atuh da gelis-gelis kieu kaayaan leuheung pamiti tadina ti kudratna pan ieu mah teu damangna ge name sataun mugi-mugi we teteh ngahapunten ka abdi sareng teteh tiasa ngalandongan Santi sakumaha kedahna. Nyi Titi mungkas omongan jabati masrah ke Nyi Santi oge manehna pok de menta dihampura jabati eta ngadadarkeun lalakona bisa naker ngareka carita ngomong bohong nepi ka Sukmawati bisa kabobodo percayaeun kana katerangan ti dirina Nyi Titi. Ngaso heula para wargi ngaso heula ngaso. Mitra sadaya Sukmawati mangut sababaraha kali barang ngabandungan carita Nyi Titi saeutik ge manehna teu boga sangkaan yen sanyana Nyi Titi ngabohong nya kitu basa Nyi Titi nyaritakeun ka aya Nyi Santi percaya oye sakabehna sigana ku ayana ilmu eyang Sukmarasa nu ngaja diterapkeun ka Nyi Titi. Untung atuh hidup aya dina kasalamatan Nyi Titi nepi ka ayeuna bisa datang deui ka tempat teteh. Soal Jang Darta memang ka dieu da teu aya di ge non teh memang ka dieu ge da teu aya di sumping atuh duka teras ka mana sareng duka kumaha kaayana nanging teu kedah jantenna salempang ye nalang samana Nyi Titi mending ge di dieu we babetah jeung teteh kumaha kersa ceuk Den Sukmawati bari mencrong ka Nyi Titi. Unjuk sumangat teteh sareng memang teu aya maksad bade ka mana-mana kahijipan abdi hoyong ngicalkeun ieu tanda bodas kaduana hoyong maturan Nyi Santi moal dikantunkeun nyalira da sesah ngabulaanana ari sareng abdi mah apal kana gerak-gerikna segala rupa teteh mungna teteh keur sakinten-kinten ngalandongan Nyi Santi ih atuh mah nya ih malah bungah nu aya yeuh gembleng keur teteh mah nulung kanu butuh nalang kanu susah bener-bener kan ku teteh baris ditarekahan supaya Nyi Santi tiasa damang deui heug dibaturan ku Nyi Titinya ngarahnya bisa narekahan ka si Nyai. Pokona mah ieu nu penting mah urang cageurkeun ye nu teu bisa nyarita teh
kinten-kinten sabaraha dinten sabaraha sasi pidamangeunana pun adi teteh macan bisa nangtukeun Nyai sing sabar we muga ulah ngajadikeun rusuh atawa teu tenangnya keun langke ge upama geus nepi kana waktu nama kana tangtu ku teteh baris di ieu di ubaran jadi Nyai teh seja ngarencangan Nyi Santi di dieu nuhun teteh hoyong disakamarkeun we ngarahaya batur kanggo ieu paku kumaha kanggo Santi da melang abdi misah kamar mah anjeunna teu tiasa nyarios sedengkeun kahartosna teh mun ka abdi wungkul teu naon kitu ge kana tangtu ku teteh baris dilaksanakeun Retnen Sukmawati ka Nyi Santi lila neuteuk bari teu ngiceup-ngiceup geus tupok nyarita Nyi Santi tema Santi ngomong memang teu mata kaharti leungeun duanana dipake pepeta nyawe geuning teu ben teu bisa nyarita kumaha kira-kirana baris betah di dieu Santi nemalan bari ungeuk sababaraha kali tanda nyakeun syukur atuh ayeuna mah yuk sok diajapkeun ku teteh urang ka kamar nu kosong yuk Nyi Titi Nen Sukmawati ngarewet ka Nyi Titi gancang Nyi Titi nemalan abdi teteh kumaha salajengna teteh ari di kamar tilasnya kapungkur atawa pingalih ka kamar nu engalnya hoyong ka kamar nu enggal ka hoyong mah kitu ge upami tiasa mah hoyong kamar 13 aya nu ngalebetan tapi kosong teteh kabeneran kosong ya atuh diajapkeun ku teteh Jung dan Sukmawati nangtung Nyi Titi jeung Santi narangtung kebat lempang ka tukang ngajug ka kamar 13 harita kahalangan ku sakamar jeung kamar nu dipake ku Nyi Nunung jeung Nyi Eti waktosna see para mitra